saha eta ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumungku saha Putra Yudhistira aja kasep anak aing Yudhistira ama apunten tina naon rupi kalepatan kata melaran putra ama henteu kasep henteu bageus tahun-tahun sempat tepung jeung nu jadi anak 13 tahun tetepung jeung nu dipikadeuh ayeuna panggih di pangperangan bari jadi musuh tega si Yudana tah karasa meureun ladang judi teh kitu kasih cing jadi eunteu sabab judi teh ceuk nagara teu beunang ceuk agama haram geuning akibat lagi maos ama yangakeun beung tenger tek-tekeun suku genteng blokeun ama bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kaula teh murid dosa murid doraka ama teu bagus Residorna nu ngalimbang uping putrana berlaya di medan laga di barengan rasa tresna sasambat jeung dumariba bari ngeclak keungci soca pikir kusut marung kawut kitu lain ieu lain nah atuh kudu kumaha sangkang cager pikir kuring Gusti meunang ieu teuing kasep kaula nun nama eun soal lalampahan urang ama nepi ka lunta ti nagara nepi ka eta teh dilantarankeun anak sieun sangsara anak sieun balangsak nepi ka daek cicing di negara Astina naik dihina Batu cicing dina Curug Panu Dewanata cicing dina Curug Dastarata cicing dina Curug Parakurawa mela anak-anak kasih laras kaulan tong boro ama jelema di mana hayam megarkeun nok meri da puguh nok meri anak meri tapi nyaah we eta ka meri eta hayam da puguh anak meri kulina resep dicai indungna mah kakak-kokok di daratnya sieun anak ti deuleu komo ama jelema bayangkeun ku hidup ayeuna kabejakeun pae nu jadi anak nanyakeun ka itu ka dieu aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun teu nu mana ieu teh nu kudu dipercayanya amat teh inget yen hidup jalma hiji-hiji nu cara ngabohong
juga nyaho juga menang beja nusa benerna nahaya kasih anak ama pae minta jawaban nu pasti cu Pati nyari asa payah ngarasa tukemah ruksak perih milu jantung hiup milu bingung raga ngarasa tungkara kumang pangandangan Sare pamatrini ngerasa rasa suci pangdiwincik perlambat ngusap rarai kiwatan dening tangan loro dan tangan loro jawab kasih kaulanun ama umaha jang leres pisan Aswatama gugur ayo Yudhistira dina pelebah nyaurkeun Aswatam tapi Aswatama gajah dina mana bareng sareng ngagejlikna kareta dugi ka kuda oge ngajerete margi numutkeun riwayat eta kareta Yudhistira mah teu napa pikeun saksi yen Yudhistira teu meunang bohong yakin bohong dorna barang ngadangu dilereskeun Aswatama ieu ge ngalengak kaayaanana temut di bumi alam di dia disebatna dorna gugur teh jaya lengakan dina mangsa ngalengak aya anu kakalayangan di awang-awang nilik-nilik kesan ngansik nyawang-nyawang geus jaya cicing bisa
gara-gara antara dunia akhirat aya lelemutan anu acan sampurna sabab kabedol keneh ku kapanasaran kitu kaayaan jalma hiji raja baheula anu kakasih ekalaya anu kanyerian kudrona doh leres ieu kageuleuhna kangewakna ekalaya anu masih keneh kakalayangan nyaeta kabedol ku kapanasaran ieu ge neangan alat pikeun nepikeun ieu nafsu kalarasan Ari Drestajumena teh ramana anu kakasih Prabu Drupada paehna teh kudurna gugurna kudurna istuning waos kakerot ningali dorna teh palai Malaspati nya ieu kageuleuh jeung kangewakna ekalaya teh awor sareng kaambekna Drestajumena tina kaamek nganukur samat kakerot kaancikan ku kageuleuh kangewakna ieu ekalaya jadi leuwih nyaeta nyamung kana wujud sakilat Drestajumena nyabut pedang hingga dorna anu nuju ngalanggak kapet Dedeteng Arjuna Bima bangsa sirah dorna teu beda tibal di talapungan dicokot dialungkeun ditajong dileyak jeung sajabana nepi ka parantos teu mangrupa sirahna pasampur jeung getih oge leutak anu temahna Drestajumena oge luak liuk milarian dorna leungit margi ngahiji jeung bangke-bangkean liat kurang ajar sia ngalanggar kana pelaturan Ibratayuda sidik apan Kangjeng Rama teh nyanak bandera bodas yen setiap nu nyanak bandera bodas teu meurang diganggu utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang di podaran Drestajumena bejana dorna cenah engah Drestajumena dek dipaehan kusaha ku tuang rayi Arjuna sabab nu nelasan dorna teh nemete Drestajumena si Arjuna atuh meureun kalah loba nu korban pihak urang nu mawi salametkeun iya haling kakak Bima haling wes lesotkeun Bima eling si Drestajumena dek dipodang ulah jinet net bakal loba korban si Drestajumena teu saeutik jasana dipaeha ieu heuy kabina-bina teuing teh ulah
prakarya lesatkeun ulah. Lingwang mukswa salirana mulang alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna aya nu parantos tiasa ngalaksanakeun maksud dan nyaeta sukma kalaya. Aduh teu sadar kaula ieu. Oh gitu Aden. Moal teu benu Kang Kakang Dipati Arjuna. Tah kitu geuning ya. Kang, gitu geuning mah. Lalampahan dorna teh meureunnan kudu waktu balitungan berata yuda mah. Iya tuh kan tenan. Sanajan sagede kisi sawit bakal kasampeur boh hade boh Gorengna. tah kuha sakitu atuh hapunten sakitu tisim kuring hapunten tina sakupiha kalepatan ageng simonten alit kembang tina tik Sinbarasari tutup lawang siwataka.